Jinjinkeun kopi ya. Oh, kopi naga ya. Atuh warung gede kene itu. Ih, nanti kudu jeung duit. Nangis teu boga duitnya. Aya gajeng jajan anak doang. Bisi cari ke hayang jajan. Ulah diturutkeun teh nya engkena kebiasaan. Ah, nanti izin ka tetangga. Anak hayang jajan dicerikan cenah. Ribu tama hirup neuleuh ka tetangga bae, mantak panas bol. Aya ge hirup urang nu ripu. Ya rumah tangga orang lain 1 tahun 2 tahun ah. Nangis seberapa tahunnya? Teu nyaotain ya anak yang geus gede deui beh. Oh nya teu karasa. Makana mikir kudu bisa ngerubah kahirupan. Ulah sok maidokeun ya, sakitu aman ditutup jumpalit nah nyaran pi duit teh. Mun kuluna sugih mah geus sugih meureun. Terus maksud hirup kieu bae takdir kitu? Atuh menan kitu geng takdirna jadi jelema masakan. Teu geura bae. Kunaon dia ngalamun bae? Lalaki mah telok bercerita, nyawa-nyawa edan bae. Dulu ngalamun di bae, ulah sok luman lamun kolot ka poe bisi doang nu enggeus. Hayang udud. Hayang udud. Hih, ting torek. Hayang udud mah gawe lup gawe. Incu emak ka mana, Neng? Keur HS mak. Ya emak boga duit saeutik jeung jajana. Ulah mah jortain. Geura bae Neng lumayan jeung sahuapeun. Tain di mak. Tain mun menta nu rada loba. Hih, ting torek. Salaki dia mah ulah sampe nyahoun mun emak tas mere duitnya. Kunaon kitu mak? Nyaho sorangan si eta mah ting teu langsung dibalikeun ka udud bae. Heuh mak tenang bae. Udud hayang makaya enduh. Teuing titah nyamos bae. Ambeh rapet ka biwirna. Asup mah ka jero ulah sok nyemah. Teu hayang aing. Di dia ge emak moal kebal-kebal. Hodik garati ar jelema teu boga mah. Ulah kan ku batur. Ku kolot sorangan yang kadihina bae. Meuje ai. Saha teh anu ngahina? Atuh eta mun indung napak-napakeun suku acan ka jero ieu mah. Coba lamun abi jelema boga, ting teu gogoleran beta mah di luhur sofa. Lain kitu, kuwede bae aing mah taneuleul beungeut dia. Geus mah hirup susah, boga hate dicager di ge. Kamana salaki dia, Neng? Keur HS meureun mak. Ampun aing mah takana molor eueuh seubehan di mana nya heesna? Di ditu. Mah tain mak si teh HS bae. Ari dia salaki beki molor kalah didukung. Udang ge percuma mak. Jangan ngabeakeun kejo. Mangga bekep ya, ambeh teu bisa ambekan. Ulah tanah sampai dibekep mak jah pae ke batur. Atuh asten ya, jadi dunia gengen ngebabangkelan cagat doang. Gitu-gitu gaya bae pangaruhna mak. Nanti pangaruhna. Nyen incu emak. Kamari aing dikagetan. Mengpeng si eta keur molor mending kagetan ku aing. Hudang kolot ka poe. Nan dia mah teu kaget. Geus biasa abi mama. Geus moal kaget teh, jam moal poe ngadenge sukut mah gogorokan bae kalebatan kaleng rombeng. Kumaha mirasa molorna? Hirup ngan ka molor. Mirasa teu mirasa hes diberang suara kotokong korong we kadenge bae. Komo suara mamang sing hayang bae di daliang ceulik. Kusut coba buah mangaracak. Mejegrasi banget ka ditu terus angon embe. Nyawa ecan kumpul si tangangon embe deui. Ari embe tuh geus baberetan behangnya tuan. Atuh abi beuteung sekerbakan bae hayang mam. Atuh heuh bari ngangon bae engke. Jajukut loba di leuweung. Cocokna ge dia mah di parapan jukut. Teka-tekatin mah minantu nek di parapan jukut kalebatan embe bae. Embe mah aya hargaan. Model dia mah kelong ge moal beukieun.